Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkalih soleh sinareng soleha, kumaha daramang sadayana, mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Sate acan diajar, hayu urang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kangge dinten ayeuna urang diajar basa Sunda pangajaran 7, tutuwuhan jeung sasatuan. Tujuan pangajaran dina dinten ayeuna anu kahiji nitenan lampah sasatoan dina guguritan, anu kadua ngajawab pananya. Nembangkeun guguritan. Guguritan teh nerangkeun lampah sasatoan dina kahirupan sapopoena. Mangga murangkalih sadayana kupingkeun guguritan dina judul lampah sasatoan. Lampah sasatoan. Lampah lauk ku urang ulah ditiru, odol barang dahar cacing ngarengkol disantok, teu nyahon jerona aya usepan, sabalikna najan sireun sato lembut, picontoan urang manggihan remeh sapotong, babarengan direreyang kureaan. Tong ditiru lampah berit jeung cucurut, maok kadaharan lauk nu kari sapotong, dibawana teh ka tempat panyumputan. Mun ngaliwat ka ambeuna osok bau, panggih jeung manusa cucurut berit ngebecir, dikukut ge satono taya gunana. Kalakuan niruan kudu ditiru, osok babarengan kurang kudu dicontoh, kahakanana loba mangpaatna. Murangkalih sadayana supados hideuk paham kana eusi guguritan ngeunaan lampah sasatoan, mangga kerjakeun tugas aya dina buku paket. Mung sakitu kanggo pangajaran dina dinten ayeuna, mugi aya mangpaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.